datang kan. Kunaon sia pen? Ya kira ya dagang. Kunaon? Dagang ambalaya segini. Ambalaya kunaon? Atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta. Can sabaraha tah mah pen sakitu mah. Can sabaraha ya lalakon aki baheula. Aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imahna hatta pamajikan dijual pen. Jeung pamajikan ku abeh dijual. Ai aki meuli deui nu anyar. Wah si aki bolon teman. Pan tenang tah. Oh jaheul. Caca barang. Sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah pan urang aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene lagi bajeun imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae gitu. Tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ge kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Oh, anu lebih parah. Nah, ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah. Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu, ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh. Kunaon? Ngalamun bae sia. Edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok judi lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adab gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas detik dikawin batur kahiji aing ya hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean berharita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya-aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa dan sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe geus manggeus bae bikeun bae neangan deui semua ke dilamun segala rupa awak geus kuruki usia deuleuh aing teh 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh kitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta tah teu bagus teh penasehat kos kitu tah kan tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bo alobatan
sudah dipikiran kos kitu ayo jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia di bawah ku batur geus aya tulisanana kan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah di jaheunnya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun dasar ieu ge kitu maksudna model kos kitu endek nganasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sekali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari. Ngan misrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di duniana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat ku ari aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha malaikat maut aing hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau teu kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Assalamualaikum salam saya abdi malakal maut didongeng singkatna ke panjangna dihareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho me hayang nyaho nyerina me kos kumaha ulah sok pake lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DPDP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui udang kumaha ieu sabulu-bulu nyeri jasa aduh tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jaget ada tau mah aduh aing paeh geus cek kana aing angkat aing neuleuh neraka ye atuh pada aja paeh ka neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu mereka hayang seri dongeng kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah
beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh muringis Kanjeng Nabi di neraka ku pohara teuing cekeun ka neraka beres antar ka surga aing ye sok aju ka terusan cekeun surga sakideung moal kebel heng nyaho doang cekeun teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanna ima nyaho doang sakedeung moal kebel paeh geus ka neraka geus teu balik ka surga. Atuh bebe cari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cekeun cek Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana di handapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana itoel kumaha galon ayo balik geula cekeuna betah kene cekeuna teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajeng geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saha ieu ieu penghuni surga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih ya jam mantep jasa ieu geus ya ini cari itu malaikat aing moal kaluar deui jakjana geus aing mah di dieu wae kajen kumaha ge ye aing dicarekan jak malaikat emang kumaha lalakonna ke ayeuna nu carekan mah tetep kaluar we moal aing mah kan kudu paeh heula geus aing paeh kacaritakeun mah tetep paeh Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek dana ieu lebih dari pohara amat si budak beuh kutilan cedan anu di lembur mapan komon di kampung Ambalaya aduh urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh teu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetep pengen bidis keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggalin naon bakiak tinggalin ngah aja meureun sia mah geus ngah aja dan henteu jelas tinggalin nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tah ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke dihareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos aya ka anak incu abdi mualila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris
di mana-mana turunan eta lahir makhtunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti, abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik, asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika orang sare jam 10 jam 11 ayata hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syabdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syabdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagian anu mana ketika cek Tuan Syabdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nam bolor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cek Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge azan marongkot Allahu akbar bandeng aman tersebut dicocokan jeli teu boga bagian nam molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan sahasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya seetik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusana pas kitu balulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ada kuah ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa
cunduk kana waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lakon panjana mana ge kagot teu nyawa lakon nu nyawa lakon Kangjeng Nabi urusnya deh geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut bisaan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu ye ditanang wah ieu bakal jadi tihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanang oh ieu kutilna dipiceun bisa ya segala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna dipiceun sakena ieu bisa ngoeng bener jadi bagus eta kuari tukang batu eta wow kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di Bagot batu bangkong ge kunyana di kitu-kitu itu menang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaqinya jelas arsalna kaulan wa ngutus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh kita ngajakan kaumnya dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah Kangjeng Nabi Nuh
Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jangan anjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina henteu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa tah geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih kana bebenangan nah ieu dakwah nu bahaya nu kos karari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung di Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen lu tetep bae nyana-nyana umat-umat gila Kangjeng Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae cek Kangjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wabudullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kangjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka
fi dhalalim mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, heuh Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innala naraka sanyana kaula kami deuleu anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diajukeun ka kantong Kangjeng Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eureun dakwah innala naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia aing bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naon. Kanjeng Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan Kanjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nanti kula tapi nanti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong Nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masya Allah
sabara tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina Alfiyah dijelaskeun najau ya Rabbi Nuhan wa mastajab dalahu dipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman. Coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya ditambah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya dina aya lagi kakara kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak, Iran, terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah, di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan titi Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam, itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Orai melulu di dinya. Naon ieu gua bro Indonesia segala Lampung segala daerah eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masyaallah. Nu kuari masih aya kene walaupun geus ada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya. Nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantak urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta urang mah sejarah teh eta belah ditu pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan kitu bae belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi Nuh dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh dek nyebrang, encan aya parahu pan harita. Macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh, sidakep. Sakumaha urang dek salat, peureum Kanjeng Nabi Nuh. Dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun, ku aing moal dibacakeun sebab Gusti direkam. Engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot. Moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali. Bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo. Blah.
Blah. Bu, urang mungkos itu tereh datang jasa tah. Asal ka Banten ge antum moal kebal atau mah. Blah. Tukang sawo di lengkahan bae.